zaman nu ngacaplok urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radione. Ngabuburit seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman mangrupi-rupi ngecina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong soul, 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 campondong soul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utamina mah hiburan. Pamugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala nya dipaparin sehat walagri sakula wargi kalih deui lancar sagala rupi anu nuju dilakonan tetapi anu nuju di payunan gitu nya. Bilih aya anu nuju gaduh karepat sing enggal dilancarkeun deui nya kitu nya. Digampilkeun solusina kitu. Geura reres kitu permasalahanana. Boh bilih aya anu nembe kenging rejeki tong hilap nya, tong hilap urang teh urang silih emutan gitu. Berbagi kitu tah. Oge naon deui nya? Soal toel gitu. Naon deui atuh kira-kira? Buka ya. Duh jadi kumaha asup ono mik ya. Ya sok atuh kira-kira nambahan naon kitu tah buka ieu bangkus ya. Nah, kitu para wargi kaum dangu. Sakedap deui pahinten ke bade Idul Adha. Mugi-mugi urang sadayana aya dina naon gitu. Eta naon teh? Anu bararangkat haji sing pasihan lancar di tuna ya. Amin. Sing sarehat gitu. Amin. Sing marulih deui teh dina kaayaan mabrur nya. Tah kitu leres pisan. Mohon. Sing marulih deui saderek-saderek urang kulawargi urang anu nuju berangkat ka tanah suci kitu nya sing janten haji anu mabrur. Lebar pemi berangkat ka ditu gaplah kitu nya tiasa-tiasa kita. Nya pamugi urang teh aya dina ridho mantena. Kaos kemana deui mah Gusti ngaleos deui wae. Siap-siap heula. Nya. Para wargi kaum dangu netizen sadayana ayeuna simkuring seja namatkeun atanapi ngarareskeun hanca carios Carpondong Sun dina jejer Nutu Janari karangan Kang Oman Komara. Boh bilih aya nu nembe sindang ka ieu kanal YouTube Capruk Radionet hatur nuhun pisan kana kersa ningal kana konten-kontena gitunya nongton gitu mugi-mugi sing katampi gitunya sakieu kaayaanana gitu. Mangga di-subscribe heula bilih anu teu acan, bilih anu bade komentar mangga. Nah, di jempolan oge tong hilap hatur nuhun pisan. Mangga supados teu nyangkolong teh karawaktos urang kawitan. Nanging henteu acana aya nu bade ngalangkung mangga kapayun. Di kocok Bandung sari rasa istimewa.
Nya, jung we. Bisi cerik mah, empengan we nya Kang. Kitu cek Ikah nyeleungkeung ti Lisung. Para wari kaum dangu harita di Lisung beki gandeng kudu ngarepanana sora halu patembalan. Bari di haleuangan sora ciang-ciang jeung cari cangkas paselang jeung bajuid. Beki subuh bulan beki dengdek nyirorotna ka beulah kulon. Nepi ka cahayana nobros nyaangan ka hanapeun saung Lisung. Caangna awor pagalo jeung hurungna cahaya obor nyaangan anu keur narutu. Sabot Ikah keur jongjon tungkul kana tutueunana. Jung panona ngagiler ngareret nempo bitis anu mantuan. Bet siga sepa bodas kawas anu eueuh getihan. Bakat ku panasaran terus dipapai disidikeun dina tengah-tengah remengna cahaya bulan jeung obor. Hantem dipapai dibulak-balik sakujur awakna anu buligir. Bet nya geuning bangun pararias jeung siga begang. Nah kunaon inah teh mani sepak kitu tempoan teh? Teu gering mah. Jeung mani asa begang deui. Cek Ikah. Teu naon Nyai. Jika pungkur oge kieu we abdi mah. Tembalna bari jongjon ngageblug nutu. Hah? Tibareto kumaha? Sidik idah mah hideung jeung teu begang kitu. Geuning ieu mah katembongna meni sepak kawas anu eueuh getihan. Cek Ikah bari ngaret deui kana awakna anu buligir. Para wari kaum dangu barang Ikah neges-neges kadua kalina awak anu mantuan nutu kabeneran bulan teh geus teu nembongan deui cahayana ka hanapeun saung Lisung. Kahalangan ku tatangkalan anu rajeg kuloneunana jeung imah-imah. Tinggal cahaya campogo we anu caang nangan saeutik. Kakalincesan ku angin subuh tungkul kana liang Lisung. Saenggeus digeunggeureurkeun kitu porosot anu mantuan nutu teh ngudara di sampingna anu ngaleleke. Terus dihayungkungkeun deui cara tadi barang mimiti datang. Geblik deui neruskeun nutu segut pisan. Teu loba carita. Ikah mah jongjon bae teu pamolahna. Celeumeut teu ngicep bari ngeukeupel halu siga cicing ajrug-ajruganana. Sanes mangga atuh Nyai. Kalah ngahuleng kitu. Beung-beung subuh kene. Bilih kawujeng siang. Sakedap deui oge parantos jeurah. Kitu omongna. Ikah teu buru-buru nembalan kalakah beuki antang bae mencerong. Jidik-jidik sakujur awakna anu ngageblug nutu nu kapoekan ku tetebeng campego hareupeunana. Nyai kalah ngalamun. Aduh, kelanan inah capek lah. Tembal Ikah pura-pura ngahegak. Dina tengah-tengah tetepan anu paeunteng-eunteng Ikah mimiti boga hate sangkala rungki atawa curiga. Da anu mantuan nutu teh beuki lila beuki beda bae pamolahna teh. Jauh jeung lampahna anu mimiti. Para wari kaum dangu anu tadi ngageblugkeun halunangan ukur ngungked saeutik awakna teh ari ayeuna beuki kacida ungked-ungkedanana. Malah meh bae adek tarangna kana beungeut Ikah anu keur jongjon detep lir anu ngahaja diheureuikeun. Nepi ka Ikah mundur saeutik ka tukang. Hate Ikah beuki nambahan curiga kanu mantuan nutu teh. Rasaanana beuki teu puguh bae. Kareuasna mimiti jul-jul. Ngaleperkeun hatena anu geus rada lila ngolembar. Bulu pundukna ayeuna mah nungtutan rancung. Kana embun-embunan mimiti karasa ngaheab rada panas. Kieu ya. Aneh eta. Ungked-ungked dara kitu. Nah, inah bet kikituan nutu teh lain sing benar. Ikah maksakeun maneh ngomong pura-pura. Sorana rada ngambang kabawakeun ku ngadeg-degna hate.
asa bari hiburan abang berangkeun capek jeung tiris. Omongna bari gutak-gitak marengan geblugna halu. Cikikik seserian sorangan parorekumna. Barang nempo galagat anu batak nambahan kana kareuwasna. Ikah gewat ngarongkong campogo anu dituna dina luhureun kurung hayam gigireunana. Arek digilirkeun caangna ka mantuan oto. Ih, Nyai. Tong dicangan ka dieu mah sawios poekan we. Sakadap deui ge caang geuraku balepat. Tos caang balepat mah bade wangsul we abdi mah da tos siang. Pareuman we anggur. Sok isieun abdi mah nempon caang-caang teh. Omongna bari ngeureunkeun haluna. Para wargi kaum dangu ikah teu ngawaro kana panyarekna. Ngan kilek bae eta campego teh digilirkeun caangna disangareupkeun kana nangtung hareupeunana. Barang brai ka caangan, ari cenghok teh ikah reuwas lain di kieuna nepi ka meh leungit ingetanana. Panonna molotot teu ngicep-ngicep bari calangap bakat ku tarikna sima anu ngaleungitkeun kana elinganana. Peluk bae eta halu anu dikekeupel teh murag lesot tina leungeunna anu ngaleper. Leuleus eueuh tangan pangawasa kawas anu keuna ku Aji Pamupul Bayu. Na kumaha teu kitu atuh. Nyapaingan teh tadi keneh anu mantuan nutu teh menta dipoekan bae ka manehna. Da sieun katohyan rupa anu sabenerna. Geuning ari kacaangan mah rupana teh bet pikagilaeun pisan jeung pikasieun deui. Sampingna nuku ikah disangkat tina rareng bodas teh horeng bet boeh malulu. Di barang segebarayan ge kacaangan ku obor beungeutna anu siga sepat teh geuning mani camaplak bodas kawas careuh bulan paselang jeung kapas anu naraplok dina lebah kongkolak panona. Tulang pipida mending ngalaloh yor bakat ku begang eueuh dagingan. Tina kongkolak panona anu darakok kaciri siki panona siga anu nolol dibolototkeun bari gular-gilar. Tuh geuning si Nyai mah mongana teu meunang ninyalam. Teu meunang ni omat-omatan urang. Nyekengong ngetong di caangan ka dieu mah. Omongna bari mencrong beungeut ikah. Ikah mah ngadenge ngomongna kitu teh beuki ngayak-yak bae bari ngaleper kawas anu kabulusan ku tiisna hawa subuh. Sanggeus narada laleur tina reuwasna cerit manehna ngagoak satakar tanaga bari lumpat maksakeun maneh. Satengah ngalangsud ngagugusur sukuna anu meh hese dilengkahkeunana. Terus ngasoy muru kaburuan imahna bari jeritan. Barang nepi ka golodog ku beurag bae satengah heubeutkeun maneh ngagoler ditepas bari hantam gogorokan ka salakina anu nyegrek deui kerek ngeukepan anakna. Barang jeung jeritna ikah anu kasabaraha kalina korejat sakim cengkat. Udang disakalikeun teu sirik nonotog-notogkeun maneh muru lawang panto. Barang brai panto dibuka kasampak pamajikanana keur ngagoler ditepas bari jeritan. Gancang sakim muru anu kocek dengek. Kang Calim. Kang Sakim. Kang Sakim. Balele. Naon sih tadi salah saat lagi gorokan gitu meureun aduh. Siga suara si Ika. Aya naon we pajikan teh lah. Duh. Alah. Mana itu pantau teh? Oh iya. Alah. Kunaon Ika? Ya. Ika. Kunaon? Teka tutu mah. Katutu eta kunaon? Sakim hantam nanya pemajikanana anu can eling-eling. Aduh, kalakah pingsan kieu ye. Aduh, kunaonnya? Bina. Kunaon ieu Ika teh? Cek Sakim deui bari turun kaburuan nyamperkeun anu mantuan nutu dilisung. Barang nempo kalisung manehna ngarengkog sajongjonan.
Olohok nyidik-nyidik anu ngageblug nutu kacaangan ku Campego anu ngagateng. Si Biinah mah cugan torek itu di geroan teh. Kalkah hantame nutu. Ayekan kuring si Ikah diantep pae. Sampeurkeun ku aing sia. Makasih. Bi naon tat curik gitu. Astagfirullahaladzim. Cek Sakim Paroikum dangu ngomong sorangan bari balik deui buru majikanana anu masih keneh ngagoler di tepas. Teu talangke deui ngan gregeyeung bae Ikah di pangku. Ngan sakalawang pisan bangun anu hampang bakat kugugup jeung sieun. Sup manehna ka imah bari ngageblugkeun panto satengah dibebeutkeun. Terus ditulakan pageuh pisan. Kop kana damar anu ngetetet dina kaleng terus digedean. Seuneuna abela-bela mabra di tengah imah. Sakim satengah rempang-rempeung eta ngagugulung majikanana bari hantam niupan embun-embunanana nyamahan bangetna sabaraha kali sina eling. Sabot kercuh cih kitu. Lebah panto dapur aya nu gagarowan bari keketrok menta dilaan tulak. Kumanehna teu gancang digugu. Disidikeun heula sorana bisi sora anu wawuh. Sanggeus apal kana sorana anu gagarowan di luar teh geuwat ditembalan ti imah. Sakim. Kemana ya kene gitu ya Sakim. Sakim. Eta mah sora wawuh mah. Sa. Abah yuk Abah. Oh, Abah. Keke atuh. Mang Abah. Nya kunaon Ikah teh. Cek anu anyar datang bari asup nyamperkeun anu can eling. Nya eta ieu teh bieu teh nutu bah. Da tadina mah rek jeung abdi duaan nutuna teh. Ngan manehna kalisung teu lah sorangan. Barang arek dibaturan ku abdi kasampak geus aya anu mantuan, basa ditinggal ti golodog teh kitu. Nya boro diantep ku abdi teh da omong nama jeung Biinah cenah, basa ditanya ku abdi mah. Abdi mah asup riwe ka imah nungguan budak gitu. Ari kitu nah kunaon atuh pangna nepi ka kieu. Nya eta anu ngantuan nutu teh geuning aduh bah euy. Nya saha atuh nu mantuan nutu teh? Nya geuning lain Biinah gitu. Saha? Atuing. Pokona jurig bah, jurig. Duka kumaha mitina mah da ujuk kadenge jejeritan wae ditepas euy Ikah teh yeuh. Aduh. Eta basa ditanya tina golodog teh aku Sakim nah teu disampeurkeun heula ka lisung. Henteu kitu. Da ti kajauhan katempoh. Ti kajauhan teh katempoh teh duaan gitu jadi teu ditempoh heula. Sugan teh bener we Biinah. Atuh. Nah lain disampeurkeun heula. Heg sidikeun beungeutna heula sing tetela gitu. Harus verified gitu. Segala rupa itu harus detail, harus dipastikan bahwa sia kemana wae tuh buru ya gitu maksudna teh. Bisi jeung saha gitu. Bisi jeung saha? Jeung saha tuh? Bisi jeung saha gitu. Bisi jeung saha tuh kira-kira? Mun saja bati Biinah jeung saha? Nya jeung saha we eta matakna kudu dipastikeun gitu, sidikeun. Ari geus kieu mapan geuningan mata krieuweuh urang keneh. Cek Abah Ita bari ngagugulung Ikah. Tuh bah, parancahan heula sugan. Nya ke urang cobaan ye. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nah jebrotna ka abdi. Nah atuh kumaha sih teh. Bet nyang kewong kitu atuh. Aya ngapura ge kadija kasih mau kieu teh jik bocigong. Nah atuh nya aing ngapura teh kalaka bari ngalieur. Buru-buru. Tah geuning leler tah. Ya alhamdulillah geuning tuh. Duh ampun teh. Parahorikum nangu sanggeus Ikah leler deui ingetanana. Gancang ditaranya ku Bah Ita jeung ku salakina kalawan talete. Aduh. Ikah, lu sadar.
Geus Abah. Ya lain teh kumaha betina pang nadapi ka kaya kejadian kieu teh. Nya tadi teh pan nya kitu teh kitu. Oh, siga anu dicaritakeun ku salaki maneh. Kumaha kitu nyaritakeunana? Kumaha itu jadi ngojot? Pokoknya kitu maneh teh tadi teh. Turun ti imah kalisung, terus aya nu ngabaturan. Iya. Terus aya anu aneh. Nya. Terus salaki maneh datang. Eta rek mantuan. Iya betul. Ya betul. Nya pokona kitu Lin. Nya kitu Abah. Kitu nya. Kela ngomong-ngomong asa teu kadenge deui eta nu suara nutu teh ti lisung teh euy. Heeh. Nanya. Kadadak sepi kieu euy Radi anu nutu ku halu. Cik. Kim. Ikah mah di heula nya. Cik Kim burang tareang kalisung jurigna nahaun atuh nu ngaheureyan ka Ikah teh. Para wali kaum dangu bah Ita ngajak Sakim neang kalisung. Babah. Mana naon? Moal naon bari nage. Ayolah sing percaya ka Abah. Is it alright ya? Alright lah. Ayolah. Kitu para wali kaum dangu cenah. Barang datang kalisung anu mantuan nutu teh geus eueuh di dinya. Tinggal campegoe ngagateng nyaangan pare anu geus meh jadi beasa wareh. Patenggang jeung bangsal. Barang tanggah kabelah wetan sinar balebat geus ngalemeng bodas di langit campur jeung ting arudat beureum dina sisi mega anu semu hideung. Keur kitu jual tetangga-tetanggana nyalampeurkeun kalisung bari naranyakeun aya naon. Malah Inah anu sabenerna oge aya ngalongok kadinya. Sanggeus dicaritakeun deui ku Sakim ka sararea, ger bae saleuseurian bari nyarebutkeun uyuhan teu ngarekep oge cenah. Yo. Neng. Abdi mah boro-boro terang si Nyai nutu bieu. Betul lilir-lilir acan tadi wengi teh. Yo, sing torek bibi mah lamun ngareungeus sora halu. Geuning. Yo. Engke deui mah ulah sakali-kali deui kitu peta teh. Kawas anu kanda ilmu bae lalampahan teh. Hayo pamajikan dipaksa titah nutuh tengah peuting tur sosoranganan indit ti heula kalisung. Loh. Geus we di baturan jurig. Tecek bah Ita ka Sakim para wali kaum dangu. Sakim mah digelendang kitu teh teu ngajawab da rumasa salah sorangan. Ngan ngeluuk bae kaduhung bari karunya ka pamajikan. Sok Inah ayeuna mah anggeuskeun ku maneh da geus beurang ieu sok nutu deui. Moal aya anu mantuan ayeuna mah. Sieun ku panon poe oge ari lain manusia deui mah anu mantuan. Tadi mah Inah Naon? Tadi mah jurig anu mantuan nutu teh. Ayeuna mah anu nuluykeunana Inah bener. Sok itu. Eta ceuk Sakim bari ngaleos ka imah. Para wali kaum dangu Ikah mah boro-boro hayang nyampeurkeun deui kalisung. Kalakah ngumpet wae di enggon. Ngadempes bari ngaringkukan deui anakna. Komo ngadenge aya Inah anu nuluykeun mah beuki ngayok-yok bae. Daek soteh nyampeurkeun Inah pedah geus beurang we isuk-isuk. Rek kacai kitu oge bubuhan dibarengan ku salaki. Euleuh para wali kaum dangu netizen sadayana rupina reres kapidangkeun carios dina jejer Nutu Janari karangan Kang Oman Komara. Tah ieu teh salah sawios tina bentuk pamali pangintennya dina basa Sunda mah pan sok seueur. Mali salaresna mah carios-carios dina ieu buku karangan Kang Oman Komara nyata Bulan Rubek di Pancuran seueur anu ngeunaan pamali kitu. Anu ti payun teu kenging nyanakan artos tinu anu dipalitkeun teh anu ngawitan nya. Terus aya ayeuna teu kenging nutu nuju wengi-wengi Janari tah. Nah seueur-seueur deui lah. Eta salah sawios kabeungharan budaya Sunda kitu nya. Sim kuring tekendat tina diapunten wireh seueur kirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna.
Nanging tekendat sim kuring miharep pamugi sasieun sabeunyereun aya manfaat, aya hikmah kali hiburan tinu sakur konten anu dipidangkeun dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Urang patepang dangu deui dina konten salajengna nyaeta naraskeun carios anu nambe dipedar karangan Bapak Aan Merdeka Permana nyaeta dina jajar Lampor gitu nya. Mangga sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.